segenap kaum mukminin, kaum muslimin, mukminat, muslimat, Allah ngalarang mencoba ka aranjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu kumata. Mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan. Itu kene di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah deuk muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun deuk datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah. Numantak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal. Ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang nang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga. Anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jang nang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek ngayahokeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia. Jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah. Na ieu teh jang aya lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap deuk nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo emang kurang itu aing mah bukan mah aya Muhammad mah deuk diala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab ge saru teu kadeuleu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah. Waduh itu tuh embeleweng waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad aya tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh riba kredit saha coba guari di imah mana anu henteu ngredit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah
Warima urusan kredit. Aduh, beli motor cukup baik kamari mah 2 juta DP, kebelah dieuna 1 juta DP, kebelah dieuna 500 DP. Per detik ieu 100.000 DP hutang. 100.000 ge hutang. Deuk kumaha deui coba? Mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu. Kiai na ge sukut kuari. No comment. Istelo ngomong, kiai, kuman, itu ngeridit aram atau cek kiai malam aram lah, tuh temu kuman itu namanya jangan anak ngeridit kijang kan. Kiai deposito si haram dan mengenai bayalah mah kiai itu haram tapi tepat lah tuh kumah orang baiknya nih sok diberepan ku bos. Di kumaha beresna, tak iya dicoba. Guys, lantaran haram, ganti gua mah kurang, gua mah ku daging. Make daging gua mah geus asa bank, padahal mah bank kene, koperasi bank, daging bank dan lain sebagainya. Nu ngahuhuluanana kiai keneh bae. Masya Allah, kamari multi, nu ngahuluana di Jakarta, di Bandung kiai berudeng deui. Ndeu kumaha coba, tabalinger teu ngaraji. Masya Allah, sosok supi anu ditonton ku urang, didengekeun ku urang, udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah. Ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat, di luar salat mah teh sunah. Aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae. Ieu na kahalangan sujudna ka mana bego? Nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih. Nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level. Di aji atuh mantak naon coba? Di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge. Mantak naon wae ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun. Ulah atuh atau urang atuh nyeun sakup urang. Gedekeun ku urang, ulah ngagedekeun batur. Otakna diteuneun didengkul. Lantaran ieu mah bang, ieu mah lain. Baca tuh, baca ku mata nu jelas. Besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah. Nah, ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah. Ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan. Kuari di kampung Ambalayah terus geus kredit. Nah ieu awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah. Dek ngeridit mobil datang, dek ngeridit motor datang, diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu. Geus das. Warima hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari. Ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib. Sieun teh ka Gusti Allah. Allah teh Allah teh kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang. Saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah. Begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah. Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal-moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada. Tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang. Nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna. Waalaikumsalam. Bagi. Bah, belum ada motor ya di sini. Iya, belum ada. Ini ya, udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Enggak punya uang gampang, uang mah. Udah tiap bulan aja ya kecil. Anu. Oke nya 3 tahun dah udah ini mah tuh. Ya udah bawain satu dah. Tuh, iya teh kan. Geus leutik ya. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana.
Pagi, Kiai pagi. Aduh, pagi sibuk ya, suka kemana aja. Ya kadang-kadang atuh undangan, ya, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit, Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini. Mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah, yang penting mah ada KTP sama itu aja, surat keluarga, udah gampang dah. Aduh itu aja nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon pas gitu. Gimana nu teger Kiai coba keluar. Dimandak ngomong na puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya na kerja macana loba ya santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Kerja macana ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon. Ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teh teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa ku nyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan. Kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salatkeun teu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong kiai nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mau ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah eta mah make teknis kitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge. Sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi. Ka masjid. Ka beladi da geus embungnya sih. Embungnya sih bau. Masuk kos gitu bae. Mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae. Sampai ka Allah. Ka Allah mah teu kudu bisa sih. Kecuali di mall
Allah paling jangan batur aing jeung sia sih telok nyeuseum. Geus atuh bararu bentek masalah. Dahar teu puguh waktu. Emang santri puguh waktu henteu. Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok. Jam sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Tas subuh aya nu masak, jam 7 aya nu masak, jam 8 aya nu masak, jam 10 aya nu masak, jam zuhur kiai ka masjid nyana masak. Asar batur ngaji nyana masak, peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae. Aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah. Bebas di pondok. Aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasantren. Ingat, awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapak mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye, emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik. Tuh sabulan 2 bulan guys, jangan rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin. Baru ceramah tu bukan mantul. Kita bang ngaji di pondok makos lalagaan. Nabi jatuh mana bayadun. Lang saminggu tuh ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tantepkeun aing geus. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol. Henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana. Kebeneran dari korina. Jeng, korina can datang hawasina aceng banyak. Siap. Nyana pan jadi kori. Pohara jasa pan. Ya beda sautak saeutik lah. Beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus. Gas. Mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cenah santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wah nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah brang 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji
tapi di imahna Masya Allah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid dia jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nah hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu. Eueun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae. Masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Tapi belum keluaran salap, Masya Allah, salah sautak setting mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon ya maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangeun mah kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd. Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kahirupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna. Jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah Maisha. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Geus sakitu. Dagang na ge sing hade, deui tani na ge sing hade. Ku ayeuna mah. Nah ieu lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai prak nyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngateye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram
tapi nyana terus baik berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus baik cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol maya di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol ma fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu untung teu bae aing sial cenah kiai gendut ya henteu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhiratna jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah dek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun Kedua sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tak kos gitu tah lempeng. Nah iya keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus baik ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang
dibere cekas hati orang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah, bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana, bisa ngajauhan sagabeh laranganana, sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uga di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wallahu a'lam.